lamun hirup puntang keneh kana duit atuh di mana Allahus somadna kitu we geus. Nah, qul huwallahu ahad Allahus somad. Justru urang teh pangna di pasantrenkeun teh hayang sina merasakan bahwa Allah itu hadir. Allah janji urang teh maca Fatihah teh tiap poe keur salat alhamdulillahirabbil alamin. Naon ari Rabbil alamin teh? Ari Rabbil alamin teh kan Allah nu ngurus urang. Eta teh janji ti Allah. Alhamdu ari sadaya puji lillahi milik Rabbil alamina. Allah teh nu ngurus sakabeh alam lain urang wungkul. Lain naon cenah? Sireum nu ngarayap dirizkian wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ayat teh lain dibaca wungkul tapi kudu ditapakuran, kudu dileunyepan. Pertama Allah ngenalkeun dirina ka urang di alam ruh, bahasana ge alastu birabbikum. Padahal ngaran Allah teh seueur, aya ilah, aya Rahman, aya Rahim, 99 asmaul husna. Tapi kunaon Allah ngabahasakeun alastu birabbikum, henteu alastu biilahikum, henteu alastu birahmanikum, seolah-olah jaminan ka urang yeuh maneh tong salempang ketika rek lahir ka dunia urang nu bakal ngurus anjeun. Mantak jangan bersandar kepada uang, tong bingung ku masalah dana, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Eta kuncina.